acan urang ngamimitian pelajaran abdi hoyong ingetkeun kasadayana ulah dugi ka sakola kelak. Kusabab kamari Bapak ngahadiran rapat jeung guru-guru. Ternyata di dieu loba anu murid sing telat jeung bolos. Teu hayang aya telat jeung bolos sabab Bapak wali kelas di dieu ngerti teu? Mohon, hayu urang ngamimitian pelajaran. Hayu. Wah, ayeuna telat ya. Wah, Rizal. Ampura, Pak. Naon ieu? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ayeuna mah karek ngomong telat, ieu datang telat. Ka dieu si Rizal, ka dieu. Kamu sabaraha ieu Rizal? Rizal. Bapak sering ningali maneh telat, kunaon kitu? Ka dieu tangan maneh. Ka dieu Rizal, ka dieu. Balik ke mana maneh? Balik calik, Pak. Capek. Pokokna mah Bapak teh hoyong nang maneh telat deui. Sakali deui maneh telat, nyaho narima hukuman. Hayu diuk. Cukup sakitu pelajaran Bapak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Ningali Rizal. Git. Budak pintar ngajin ya. Ulah Om, ulah. Bapak omongnya. Ulah Om, ieu artos kanggo ngagaluh obat emak. Kita kata geus pintar ngartosnya. Adi urang arek dinaunkeun eta. Lain eta sih. Heeh, eta bisa kemales aya urang bejakeun guru. Assalamualaikum. Wilujeng enjing sadayana, poe ieu urang diajar sosiologi. Gedeng-gedeng, saha nu teu acan lebet? Biasa Pak, si Rizal teu acan lebet. Kamana deui si Rizal? Teangan budak eta. Kak, urang teangan si Rizal. Wah, si Ijal tuh tinggal terbalas tuh. Ayo yuk. Ngerek nipu lain. Ayo orang ngiring ke kelas. Baik masih di jalan. Ka dieu Rizal, ka dieu. Nah, Atep jeung Ica sok dieu. Astagfirullah Rizal. Hari maneh teh nya sekolah atawa henteu? Di kamari maneh telat masuk ke kelas. Ayeuna rek beli barudak leutik. Rek jadi naon maneh? Ka dieu leungeun maneh. Ampura Pak. Saben dinten abdi sok ngagakeun jeung abdi unggal isuk. Malah abdi oge ngurus adik kuring Pak. Abdi sareng adik kuring oge kedah kerja keras Pak. Anggon pohon pengobatan abdi kuring. Maha ningali waktu harta kuring ternuhun adik kuring teh rek nyokot duit nas di preman di jalan masih keneh rek ngomong kuring budak teguna nyapa kuring mah egois. Kalau baca sekolah, tos santen ya. Kacen mah dijauh pada angkat mah. Pesan emak, lanjut bakal beberapa kali aku sukses yang lagi diajarnya.
Mohon Bu aja mangkat wae. Ah, Hah, kayak naon dek? maaf angkat Aduh bener dek. Inilah Tuhan